kitab Syaraf Al-Kailani Sahifa Wahid wa Ishrin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi. Amin ya rabbal alamin. Menjelaskan fi'il mu'tal ain sulasi mazid atanapi mazidus sulasi. Wa iza banaita jeung di mana-mana ngamabnikeun anjeun atau ngadegkeun anjeun lil maf'uli kana mabni maf'ul kulta tang ngucapkeun anjeun ujiba kana lapad ujiba yujabu ujiba yujabu kana lapad ujiba yujabu ustuqima yustaqamu sareng lapad ustuqima yustaqamu Tiro yukhtaru jeung lapad ukhtiro yukhtaru. Wal amru sareng ari fil amarna minha tina anu kabeh tina anu opat bab ajib ajiba ileh kadua wastaqim istaqima katilu inqoda kaopat ikhtaro menjelaskan tentang mabni maf'ul dari 4 bab yang telah diceritakan. Mu'tal ain sulasi mazid sok diela tara kajaba sabaraha bab 4 bab berarti nu 4 bab kudu dielat nu sanesna mah tara dielat nu sanesna mah ke lebih terperinci nah dicontohan anu 4 bab teh kahiji bab naon bab if'al sulasi mazid warna kahiji bab kahiji contohna nyaeta ajaba asalna ajwaba wa iza banaita lil maf'uli lamun hoyong jantan mabni maf'ul kulta ujiba yujabu tinggal mabni maf'ul geun bae berangkatan tina asalna ajwaba mabni maf'ul geun kumaha carana doma fil madi doma awaluhu wa kusira ma qabla akhirih ajwaba jadi ujuliba tah kakara dielat sareng elat tak kumaha bisa kulantaran waw di barisan sedangkeun jim sampai benar saya sukunkeun maka pindahkeun kata waw kana jim jadi ujiuba elatna disakinim sohakuli tarikamin dilani atin aina fi'lin ka'abin waw iya di barisan pek pindahkeun kana samemena sohe disukunkeun kulantaran ieu sohe sukun pindahkeun tos kitu kulantaran waw sukun tumiba sabada baris kasrah tukerkeun wawna kana iya aya aturan dina mutal naon ayana aturan eta waw sukun tumiba sabada kasrah tukerkeun kana iya dina mutalfanya disukuni hawan kisari ma qabla sukuna wawu bari kasra samemena ujiuba jadi ujiba entas ujiba kadua fi'il mudhari'na yujuwibu mabni maf'ulkeun kumaha cara mabni maf'ulkeun fi'il mudhari' doma awaluhu wa futiha ma qabla akhirih domahkeun mimitina patah me tungtung yujwibu jadi
kakara dielat ayeuna mah yujwabu elat sareng rame lantaran wau di barisan sedangkan jim Arab soe sukunkeun maka pindah kata wau kana jim jadi yujaubu pas yujaubu gitu wau urut di barisan jadi bahasa pada baris patah tukerkeun wau kana alif elatna lisukuniha litaharrukiha fil asli wan fitahi ma qablaha yujaubu jadi yujabu jadi yujabu di subadana di cumponan ujiba sudah dipenuhi di subadanan di cumponan satu bab yang kedua lapan mabni maf'ulna wastuqima yustaqamu diurut tina asalna heula istaqama sanaon istaqama is kamari naon istaqama asalna istaqwama istakhraja samina teh mabni maf'ulkeun kumaha cari mabni maf'ul dhamma awaluhu wa kusira ma qabla akhirih kulantaran dimulai dengan hamzah wasol nu katilu lagi domahkeun deui ikutkeun jadi naon atuh istaqwama jadi ustuqwima elan kulantaran wau di barisan jadi atuh ustukiuma tas kitu ustukiuma jadi naklul harkat dan kolab jadi ustukima itulah asalnya ustukima fil mudorena istaqwama yastaqwimu atuh mabni maf'ulkeun dhamma awaluhu jadi yustaqwamu fil mudorena mabni maf'ul maaf domakeun ropakeun yustaqwamu elat jadi yustaqaumu tos kitu kedua litaharuki hawan fil asli wan fitahi ma qabla aqlibatil wawu ya'an fasara nah fasara jadina yustaqam udah dua ketiga selanjutnya adalah ukhtiro yukhtar in koda nggak dayanya disebutkan in koda yan kodu in koda heula in koda asalna in qawada mau dimafulkeun in qawada jadi dhamma awaluhu wa kusira ma qabla akhirih in qawada jadi unquwida nu katiluna ikutkeun kana baris ham jadi unquwida tas kitu kulantaran wau di barisan sana tina doma kana kasrah berat piceun mah da domahna kasrah nanti kumaha tuh unkuda ieu mah sebetulna mah khusus
untuk bab ini saja khusus. Dan yang bab keempatnya di lapan iktaro, ieu teh menang dua jalan. Hiji menang dibaca doma unkuda. Doma papiilna nya domanya. Ieu mah doma papiil. Doma papiil. Boleh dibaca kasroh. Lamun kasroh berarti kumaha ngeratna? Tadi teh unkuwida. Sok pindah keluar harkat. Kulantaran tiada doma kana kasroh berat, maka pindah ke harkat tawau kana qaf litahfif supaya ringan. Jadi naon macana tuh? Kiuda. Naon jantana? Kiuda. Kulantaran wau sukun tu bahasa pada kasroh tu keur wauna kana iya jadi naon atuh? Kida genon kida katilu dibaca ismam boleh ismam a b 1 doma 2 kasroh 3 ismam. Jadi macam nanti bisa kieu lamun bab 50 teh inqoda teh unkuda unkida unkuida jadi unkuida lah macam apa menang terus jalan. Jadi simpulnya menuju jalan kumahanya nu terus jalan teh simpul mah dia turun tempat hiji dah berdoa selasi habba mari ngapulkeun hubba tah hubba asalna hubiba. Nah, bisa ditarik dibuang jadi naon? Hubba. Dibuang tempat disana kan jadi hubba. Jadi hubba. Idghamkeun jadi hubba. Bisa takluk harkat. Jadi hibba. Matak dengan tujuan dari dina mudoaf. Jadi lamun supaya teu babalieu teu handai. Nu bisa dibaca tujuan teh hiji dina mudoaf. Habba mabni maf'ulkeun. Hubba kias. Hubba hibba huibba. Hubba hibba huibba. Hubbu hibbu huibbu. Hubbat hibbat huibbat. Hubata hibata huibata hubibna. Hubibna entas teu diwajah elatnya eta mah. Berarti kalau tante yang berarti langsung hubibna hubibta hubibtu ma hubibtum hubibti hubibtu ma hubibtunna hubibtu hubibna. Kadua dina mutal ain kamari nomor 50 supaya terpanggili sona mau dimapulkeun suwina menang dibaca suna menang dibaca sina menang dibaca isman swina kajaban utus katerapan dengan mutaharik marfu piceun nu matak saliru lamun bangsa wau bari dibaca naon dhamma. Jadi kumaha tuh suna sina suwina suna sina suwina suno sinu suwino sunat sina suwinat sunata sinata suwinata sunna suwin salah sinna suwinna sinta suwinta sintuma suwintuma sintum suwintum sinti suwinti sintuma suwintuma sintunna suwintunna sintu suwintu sinna suwinna. Lamun bangsa iya ulah dibaca naon kasroh ketika katrapan min mutarik marfu. So jadi kumaha tuh ba'a mau dimapulkeun bu'a menang terus jalan ka macana ngan pal baru min mutarik marfu ulah dibaca kasrah ame teu pahili jeung mab difa'ilna bu'a bi'a bu'i'a bu'a bi'a bu'i'a bu'u bi'u bu'i'u bu'at bi'at bu'i'at bu'ata bi'ata
buirna bu'ta buirta butuma buirtuma bu'tum buirtum bu'ti buirti butuma buirtuma bu'tunna bu'tu buirtu bu'na buirna. Pas dua kan katilu ieu mutal ain kaluaran tina dua bab ieu tina sulasi mazid warna kadua jeung warna kadua bab kahiji jeung warna kadua bab kadua. Ketika mabni maf'ulna in qawada jadi unkuida menang dibaca unkuda menang dibaca unkida tasrif besok unkuda unkida unkuida unkuda unkida unkuida unkudu unkidu unkuidu unkudas unkidas unkuidas unkudata kidata unkidata unkudena unkidena unkuid na unkudeta unkideta unkuideta unkutuma unkituma unkidtu unkudeti unkideti unkideti unkutuma unkituma unkituma unkutuna unkituna unkituna unkuttu unkittu unkidtu unkudena unkidena unkidena. Itulah bisa tilu jalan. Jadi paham tilu jalan teh soalnya tadi unkuda mabni maf'ul ke naon? Unkuida. Yang pertama bisa ditahfifna teh dibuang kasrohna. Sok buang unkuda kasrohna jadi kumaha tuh? Unkuda tuh. Atawa kelantan berarti ieu wauna ulah dibuang pinahkeun kana sebelumna jiku mah tuh unkiuda tukerkeun wauna kana ieu jadi unkida matak menang dua teh kitu jalanan teh dua teh fil madhi unggul ya fil mudorena sok yan qawidu mabni maf'ulkeun yan qawidu betul yan qawidu jadi yun qawadu duma waluhu wa putiha ma qabla akhirih tas ke elat kitu elat kumaha elatna tas kitu gampilnya kumaha wow di barisan tumi basa pada baris patah tukeun wauna kana alif elatna kumaha bet alfiana min wawin ayain bitarikin usil alifan di pada fathin muttasil waw iya di barisan pekun waw iya di barisan pada fathah pek pindahkeun kana alif kade salah yun qawadu jadi yun qadu entah sayun kodu ya sela yun kodu yun kodu yun kodani yun kodu natun kodu tun kodani yun kodena dibuang alif aja cita tun kodu tun koda tun kodani tun kodu natun kodina tun kodani tun dibuang di alifna tun kodena un kodu nun kodu tetap simpul lemah setelah ain pilna sukun pasti dibuang ain pilna lamun ain tas ain pilna di barisan pasti ditetapkan. Terakhir lapan naon istaqoma asalna istaqwama kaupat istaqwama kumaha ngalatna mabni maf'ulkeun sareng kulantan fil madhi mabni maf'ulkeun maka cara kumaha
duma awaluhu wa kusira ma qabla akhirih kulantaran dimimitian ku hamzah wasal nu katuluna ikut didomakeun istaqwama jadi ustuk diikutkan nu katuluna ge jadi ustuqwima. Pas gitu wow huruf elat di barisan sedangkan qaf samemena huruf saya sukunkan pindahkeun hakatna wau kana qaf jadi ustuqima. Tas gitu jadi Ustukima. Sang istiqomah mantos. Iktaro. Tadi bab pertama itu mantasnya. Ayo teman keempat iktaro. Ulangi lagi. Iktaro asalna ikhtayaro. Mabni maf'ulkeun. Doma awaluhu wa kusira ma qabla akhirih dikarenakan dimulai dengan hamzah wasal huruf yang ketiga ikut didomakan jadi ukhtuiro. Inilah yang dimaksud yang tadi menang dibaca tilu jalan kulantaran tina domah kana kasrah berat dina kitab mah di dieu dibaca anu kasrohnya jadi dibaca naon ukhtiro wa ukhtiro yukhtaru. Sok jalan kedua berarti ieu mah dikasrohkeun heula anu kasroh elat kulantaran tina domah kana kasroh berat maka pindahkeun harkatna iya kana ta jadi atuh ukhtiro. Nah kitab naon macana eta nah kitab naon ukhtiro yukhtar berarti nu kasroh ieu mah bagian B. Boleh deui ieu teh sesuai tajapan inqoda meunang idomahkeun lamun idomahkeun berarti kumaha cara ngiratna so kulantaran tina kasroh kana domah berat maka piceun ka kasroh na iya jadi naon atuh ukhtuiro naon ukhtuiro kulantaran iya sukun tumi basa pada baris doma maka tukerkeun ieu kana waw jadi ukhturo berarti menang tilu jalan macana menang doma menang kasroh menang isman. Elat satu saran doma setiap domir boleh 3 ukhturo ukhtiro ukhtuiro ukhturo ukhtiro ukhtuiro ukhturo tiru ukhtuiro ukhturat ukhtirat ukhtuiro ukhturata ukhtirata ukhtuirata ukhtur na ukhtir na ukhtuir na ukhtur ta ukhtir ta ukhtir ta ukhtur tuma tir tuma ukhtir tuma ukhtur tum ukhtir tum ukhtir ukhtir ti ukhtir ti ukhtir ti ukhtur tuma ukhtir tuma tuir tuma ukhtur tun na ukhtir tun na ukhtir tun na ukhtur tu ukhtir tu ukhtir tu ukhtur na ukhtir na ukhtir na ikhtaro milih ukhturo geus dipilih jadi bedanya entas tinggal film modalena nah film modalena yahtaru lamun yang di mau dinapulkan
tina asalna yaktaru tina khairun ya tairu ya jtami'u tu yaktairu mabni maf'ul ke jadi tayaru pas gitu namun dialah iya iya di barisan tumi bahasa pada baris patah tuh ke iya anak-anak alif jadi masalah naon itu yuhtaru kias yuhtaroni yuhtaruna tuhtaroni yuhtarna dibuang tuhtaru panjang tuhtaroni tuhtaruna tuhtarina tuhtaroni tuhtarna dibuang uhtaru nuhtaru dibuang. Itulah tentang mabni maf'ul. Simpulnya tidak ada aturan yang baru, semuanya seperti aturan yang telah lewat, terkecuali mabni maf'ul nomor 3 jeung nomor 4. Nah nomor 3 sulasi mazid warna kedua bab kahiji, kaopat sulasi mazid warna kedua bab kedua. Maca ketika di mabni maf'ulkeun fil maidah menang sabaraha jalan 3, menang dhamma, menang kasrah, menang isma. Wa mali pabalima ainut tali firtarawan qada wasibian jali eta. Selesai tentang fil madi, fil mudhari. Supaya seimbang dengan sulasi mujarrad sekalian jeung fil amarna. Wal amru jeung ari fil amarna ajib eta lapan ajib. Berarti fil amar mah meunang urut tina fil naon? Fil mudhari tuduh kana mukhatab. Cing ajib. Kumaha ngobrolkeunana? Ajwib menang nyanda tina lapan naon asalna? Kulantaran bab kahiji mah ieu teh hamjahan sebetulna mah. Yukrimu teh fa inna asla yukrimu fa inna asla tukrimu tu'adrimu menang nyanda tina lapan yujuibu. Naon asalna? Yujuibu. Ngan asalna make hamzah di kumaha asalna? Yu'ajwibu. Sok elat mulai ayeuna yu'ajwibu. Jadi itu tina yu'ajwibu tina yu'ajwibu nyalapna tina asalna. Sok jadi kumaha ngelatna? Kulantaran wau di barisan sedangkan jim sampai menang saya sukunkeun maka pinahkeun harkatna wau kana jim. Jadi yu'ajibu aku harkat berarti terus gitu yu'ajibu tina wau sukun tumi bahasa pada baris kasar tukerkeun wauna kana iya jadi atuh naon yu'ajibu entosnya yu'ajibu nah yu'ajibu kakara ayeuna persiapan rek dijadikeun fi'il amar atau amar bisekat copot tuduh kana mukhatabna jadi tu'ajibu on tu'ajibu kias tu'ajibu tu'ajibani tu'ajibuna tu'ajibina tu'ajibani tu'ajibna. Pas gitu terapan lam amar supaya ngabogaan mana talab dikumaha tuh litu ajib itikau sakinen ieu mah lamun tasdina mah itu sakinen li tu ajiba tuh li tu ajiba li tu ajib bu li tu ajib sarang litu ajiba litu ajibu litu ajibi litu ajiba litu ajibna pice
piceun harap kemudian yang lam amar nanti kumaha tuh ayamnya tadi ge jeung nanti bacana ajib tuh ajib kias ajib ajiba ajibu ajibi ajiba ajibna kedua lafaz istaqim rek diurut di nafil mudorena atau di nafil amar langsung nafil amar langsung mangga so ila istaqim asalna istakhrij istakwim berarti gitu istaqim asalna istaqim kulantaran wau di barisan sedangkan wau di barisan sedangkan sampai huruf sore tuliskan karena indahkan harta wau karena kau jadi istaqim kiwam istaqim istaqim wam mabna sudun kan istaqim wam istaqim wam tah gitu kelantaran wau di barisan tumiba pada garis kasro maka tukar karena wau nakana iya jadi istaqim tah gitu terus gitu kulantan iltiko sakinen kulantaran iltiko sakinen maka piceun iya nah jadi istaqim istaqim lamun tasnya mah make iya nya so istaqim istaqima istaqwima asal istaqima asalna istaqima asalna istaqwima asnia tulis istaqwima tai alatna istaqima kulantaran wau di barisan sampai harap sampai aku disukunkeun maka pindahkeun harakat wawuna kana kau jadi istaqima pas gitu kulantaran wau di barisan maka tukarkeun kana wauna kana iya jadi istaqim antas pakai itu jadi lamun memungkinkan ngelatna di tengah masih di tengah teh tina fil amar anu asal tenauna ngan lebih tepat pisan mah moal salah mah lamun teu mimiti pisan ngelatna menanyanak istaqim teu lapan naon yastaqimu tuduh kana mukoto tastaqimu nakul harkat tas tatimu nah jadi yang ngelatna kakak di alat sok tastaqimu tastaqimu kias tastaqimani tastaqimuna tastaqimina tastaqimani tastaqimna terus gitu terapan lam amar litastaqim litastaqima litastaqimu litastaqimi litastaqima litastaqim piceun harap pemudorean litastaqim jadi astaqimnya pamanam jawab sol istaqim nah jadi kan udah betul sekarang istaqim istaqima istaqimu istaqimi istaqima istaqimna terapan wataqim istaqimanna aya keundeui anya balikeun deui soalna di barisan setelah waqain fi'ilna istaqimanna istaqimani istaqimunna istaqiminna istaqimani istaqimnani istaqiman istaqimun istaqimin dua ketiga one god aya lapadin kodannya tadi mah di atas nomor 50 tah ya soalnya ieu mah kitab sorofa jak pemula bisi aya nu ngadepan
bisa terkantos kuno enggal soalnya in koda kan tadi dibaca kun kuda ali istaroba ya naon ukhtiro mantap tadi ceritakan maksudnya supaya meningkatkan yang kelas awam itu naon fil amar itu apa dian kodu turuh kana motor aja naon tan kodu delapan amar litan kod piceun hamzahna kias litan koda litan kodu litan kodi litan koda litan kodena tanko litan kodu piceun harap pamudorian jeung lam amarna jadi anun kod datangan naon jawasor in kod in koda in kodu in kodi in koda in kodena kapan lu taukid in kodan in kodun bagus 2 3 satu lagi terakhir lafaz ikhtaro yakhtaru naon fil amarna ya sok urang urut cana fil mudhari tuduh kana mukhatab jadi kumaha tuh takhtaru kias takhtaru takhtaru takhtaroni takhtaruna takhtarina takhtaroni takhtaruna takhtaruna tos sakitu heulanya tos takhtaru terapan lam amar supaya ngabogaan mana tolak li takhtar itikau sakinin dino tasniah nama dino mufrad mah dibuang lamun tasniahna moal itikau sakinin li takhtar taroni apa lam amar li takhtaro tuh aya angker kene alifna kias li takhtar li takhtaro li takhtaru li takhtari li takhtaro li takhtarna tuh setelah iya sukun berarti dibuang alifna jadi alif mah kumaha setelahna maksudnya mutal ain mah lamun setelah ain fi'il nasukun pasti dibuang mutal ain li tahtar jadikeun fil amar piceun harap pamudhari jeung lam amarna jadi naon akhtar datangan hamzah wasal jadi ikhtar nu dikasrokeun terus jadi anu sareng ikhtar ikhtaro ikhtaru ikhtari ikhtaro ikhtarna kias pakai nunda toki ikhtarna ikhtaroni ikhtaruna ikhtarina ikhtaroni ikhtarnani alhamdulillah. Selanjutnya mafhum perkataan tadi saur tadi tina sulasi mazid mutal ain ma teu dielat kajaba opat bab nu tadi tah di luar anu opat mah hukumna moal dielat contoh maka dikatakeun di dieu wa yusahu jeung disohehkeun teu dielat naon nahwu qawwala lapad qawwala wa qawwala jeung lapad qawwala wa taqawwala jeung lapad taqawwala wa taqawwala jeung lapad taqawwala qawwala menceritakeunnya lamun tina bidang musyarakah qawwala saling menceritakan
Kadua wa zayyana contoh bangsa iya jeung lapad zayyana wa tazayyana jeung lapad tazayyana mapaesan atau menghias wa sayaro jeung lapad sayaro lempang wa tasayaro wa swadda jeung lapad iswadda wa biaddo jeung lapad ibyaddo wasairu tasorifiha jeung sasesana pirang-pirang tasrifan anu kabeh. Iqra'u jami'an wasairu tasorifiha jeung sasesana pirang-pirang tasrifan anu kabeh. Selanjutnya mencontohkan anu disohehkeun nu teu dielat, berarti di luar 4 berat, di luar 4 bab yang tadi. Naon bab nate bukan bab infial, bukan bab istif'al, bukan bab if'al, bukan bab ifti'al. Bab naon lain bab if'al, bukan bab istif'al, bukan bab infial, bukan bab ifti'al. Diambil masdarna, jadi masdar itu yang menjadikan nama bab. Sok kola asalna kawala asupkeun kana parroha jadi kawala disoekeun ulah dielat. Wasairu tasrifiha begitu juga semua tasrifannya. So kata tasrif kawala yukawilu takwilan takwilan teh asal pokok mah kudu dielatnya. So kira takwilan kulantan wau di barisan sedangkan tuh ente teh kitu di dieu mah soalna botal ain sulasi mazid mah teu meunang di naon teu meunang di elat kajaban bab tadi 4 bab. Jadi anggerkeun we kitu takwil sareng uyan deui qawala yuqawilu takwilan takwilatan tik walan qawalan qawalan kiwalan tekialan kiwalan pahuwa muqawwilun daka muqawwalun qawwilatu qawwil muqawwalun muqawwalun. Masukkan ke lapar qatala qawala yuqawwilu muqawwalatau wakiwalan tewakialan wakiwalan te eta ge sami bahwa muqawwilun eta teh engke mah dipayun aya gambaran wawu tukeurkeun kana hamzah setelah alif jaidah sawinun jadi soinun tapi di dieu mah teu berlaku si tadi diutuhkeun semuanya. Insyaallah nya. Kedua lagi contoh lagi taqawwala takallama tasrif taqawwala yataqawwalu taqawwulan fa huwa mutaqawwilun wa zaka mutaqawwalun taqawwal la tataqawwal mutaqawwalun mutaqawwalun taqawwala atau juga taqawwala sareng taqawwala yataqawwalu taqawwulan fa huwa mutaqawwilun wa zaka mutaqawwalun taqawwala tataqawwal mutaqawwalun. Itu barusan mencontohkan bangsa bau. Kalau tidak percaya bangsa ianya sekarang zayyana tasrif zayyana yuzayyinu tazyinan tuh taslah ila akhirih atau tazayyana tasrif tazayyana ya tazayyanu tazayyunan fa huwa mutazayyin wa zaka mutazayyanun tazayyan la tatazayyan atau masih kena buku iya. Kalau tidak percaya saro asalna sayaro
kasukeun kana qatala sayara kias sayara yusayiru musayaratan wasiyaron fahuwa musayirun wa zaka musayarun musayarun begitu juga tasayaro iswada atawa iswada yaswadu iswidada atau ibyado yabyadu jadi soal kata tadi dapat prinsipnya tinggal iswada menurut asal apa mah wau di barisan sedangkan huruf sohe sakremes disukun pindah ke kata wau karena menurut asal pokok ngan dina sulasi majid mah wayana punten teu berlaku eta kaidah nu eta teh berlaku dan sabaraha bab wungkul dina 4 bab wungkul bab naon if'al bab istif'al bab infi'al bab ifti'al akroma naon masdarna ikroman if'al istakhraja naon masdarna istikhrajan istif'al inkasaro inkisaron infi'al berarti disebut nanti ijtama masdarna jadi masdarna wazana ifti'al jadi eta landianana supaya nyariosna cepet sebutan sulasi wajib warna kahiji babna bab if'al bab taf'il bab mufa'alah tafrihan muqawalatan kan gitu warna kedua bab naon be babna bab infi'al bab ifti'al bab if'ilalan bab tafa'ulan bab tafa'ulan diambil masdarna eta melandianana. Sekian tamat tentang mutal ain fi'il madhi fi'il mudhari fi'il amar baik sulasi mujarrad atau sulasi mazid berinjak kepada segat yang lainnya insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin.